Bara Resti urah koreh ka dapur muka kulkas ningali teh aya engkol jeung wortel kaingetan pan kamari teh aya nu mere sayur cik coba urang jieun arek nyieun bala-bala we da ari di sayur sop dagingna oge geus we jieun bala-bala ngalieu kana minyak geuning minyakna oge ngalieu kana tarigu sumawana cangkang-cangkangna acan biasa we ngagaroan si Aa ka dieu heula siap cenah aya naon biasa kersa teh lamun ka warung aduh cenah teu kuat hayong ka WC ieu mah kapaksa we ngagidi ka warung bari di luar teh panas montereng gidi ka warung we nya nepi di warung da teu meulina naon eta we minyak jeung terigu jeung pedes bubuk beres mah balanya mulang deui we ribut nepi di imah teh langsung we ngeuretan si wortel jeung si engkol beres dikeuretan teh langsung dikumbah dikucrek-kucrek dina cai nya eta tadi dikeuretan teh can dikumbah tuluy we nyiksikan daun bawang telo daun bawangna oge da saeutik deui daun bawangna oge besti beres di daun bawangan tuluy we ditariguan sacukupna we tariguna mah tong loba-loba teuing gampang ke lamun kaenceran kakarak tariguan deui tuluy we dibumbuan tah make royco eta mah kumaha selera we rek loba hek rek saeutik hek da saru bumbuna mah teu aneh-aneh eta mah saaya-aya we nu di imah make uyah ongkoh ieu teh besti cek batur teh mah cenah ieu teh bala-bala saha mari pangset-pangset teuing da nya eta abi masuk resep asin besti da ari jeung sanggup mah pas eta teh cek abi mah paingan atuh cenah ada uyah ongkoh royco ongkoh seuri we abi teh besti tuluy we ieu teh dicaian diaduk-aduk we tuluy suna kacampur kabeh tarigu jeung sayur teh beres we jadi adonan teh teh diengke-engke ribut we digoreng da nya eta barudak geus barawel cenah hayong bala-bala tuluy da lamun kerpak pikpek di dapur teh sok rariweuh barudak mah ajarekeun teh cenah ngadamal naon eta nya eta sok noroweco barudak masuk ngaririweuh ayo we bolak-balik ka dapur can asak mah ditempoan we ku budak teh dari geus asak pageuning da tepiran uangna oge nya besti ieu si bala-bala teh ulah salahnya garing ngeunah pokona mah rangu asli da kabita deui asa hayang nyeun di goreng bala-bala ieu mah kabeneran nyeun teh nya garing nya rangu nya ngeunah pokona mah geus tiis oge rangu we bala-bala teh biasana mah da lamun nyeun teh lain kitu besti sok pantet nya lamun katiisan saeutik oge sok peot we langsung tah cocok tuangna teh nya besti jeung sangu haneut jeung sambal goang pedlem pokona mah pedlem lah Produk teh. Tuh, saya.